Tutima ditampi kalayan kabingahan ku Bapak. Kalina tieta aya pikerasan naon tansah diajeng-ajeng purwa diging silinggi. Memang aya padungdengkeunna. Cobi bulan Sejawat sabalaka mas sejanguping kahareup silaingnya. Kahareup dawala. Sawios cekap di dieu bokap abdi. ya gini Abdi dawala alias Jepri Nicole. oh nya Nyanggakeun semah pangabaktos kahunyuk Bapa miwah emak semah abdi aya dina dampal sampean Bapa. Pujas tuti silaing ku dewek ditarima ku leungeun kenca jeung katuhu disimpen kuluning ati pun dehing mastaka. Najan bari jeung tima oge sami ditarima cu. tuh Atuh kalihna ti eta hapunten tina naon rupiah kalepatan ageung sareng alitna. Boh tina lepat alitna nu kahaja jeung nu teu dihaja. beres Bilih nyinggung kana kolbu ngebetrik kana ati nyentuh kana kolbu. Muga Bapak kalayan emat tiasa luntur kolbu jembar manah ngahapunten kana rupiah kalapatan abdi. gini Margi abdi nguping katerangan. Katerangan teh pangeran moal bade ngahampura ka eta jalma tanpa ridho hampura ti indungna jeung ti bapana. beres danya atuh Malah ceuk filosofi baheula mah kolot baheula nyaritakeun doraka ti indung ti bapa teh ibarat dilemur kai randu, dileuweung kai dangder, dipake pamikul bengkung, dipake pangeret bingkeng, dipake suluh teruhai matak baluang nu niup lir hirup. Cara gamparan awak ditincek beung dicekek paling untung manggi kokotor. tuh eta barada itu Kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran neteh semplek nincak semplak kitu salah kieu lain. marek jamuga Dina beungharna oge ukur jadi istijrod lamun jelema eta ngunghak camplak kanu jadi bapakna jeung indungna. beres baju Heuleung silaing ngentep seureuk kitu nyaritana. Pan nyatetkeun pidatona Bapak Haji Saepullah abdi teh. paingan Nya, atuh Ari dina kasalahan urang pada saling hampura aja. Komo bari jeung pan sifatna dewek teh Bapak ya kolot atuh ngaranna oge kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan nu jadian. Bujeng hingga sifatna dipenta dalah dina henteuna oge geus kalubarkeun hampura kasilaing kabeh. Leres. Kitu unggalna jan. Najan bari emak oge sami bisi aya hidup kacarekan dina mangsa utah etah kadiri anjeun bisi nyinggung kana kolbu hampura naon-naon Pak daya lepas teu aya lepatna tuh dihampura dihapunten pisan ku abdi ai kitu mah banglas ya atuh perkara yang ketiganya ada apa katanya ada apa ini bokap sama nyokap menyaur ke sini menyaur aku baru bangun baru lilir baru muni dan terkejut harus kumpul di sini ini juga baru kumpul pangacian teh nepi ka dicampur aduk gitu sih digado-gado bahasa teh maafin we aku mah begini teu naon sudah adatnya begitu mangga Kakang Semar aya pikerasaeuna mun kieu ja ya cobi bulan memang dewek teh ngahaja ngondang silaing ka dieu timbalan Pak anu aya patula patalina ngeunaan kewajiban leres dina katerangan anu tangtu ari jalu koa muna ala nisai ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe lamun seuk eta awewe meureun mimpin teh pamajikan jeung anak kan tenang syariatna lahirna buukna salamar getihna satetes ambekan sadami nyawa jeung ragana tanggung jawab kolot atuh batina dewek teh kudu nyimbehan ku ilmu-ilmu anu nyangkaruk dina kolbu dewek nu apa dina raga dewek ya
Eta leres. ngan sifatna dewean Saling geuing. saling elingan Dah. sabab dewek oge kawengku ku sifat makhluk Sumohon. ku sifat manusia ai manusia mah tungkul tempat keluputan tangga tempat kelepatan semenit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isuk Tetap menjadi mata. laras ngan urang pada saling jeung kulisana Dah. dibarengan ku kasabaran sabab ai demi wanci manusia bakal pinanggih jeung karugian mun teu ngalakonan saperti kitu wal asli Eta. dimimiti gubrak kalam dunya silaing nepi ka sagede kieu har dewek can nepi ka silaing pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan teh hartina tanggung jawab dewek kene laras Can cacap bulan. dewek rek ngageuing Dah. anu aya patula talina hirup yen dina katerangan muapati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia kajaba ti lintang ti ibadah Beribadah. naon ai ibadah teh nyanggakeun Cobi bulan. ari ibadah teh nyaeta ngalakonan naon rupa hal anu jadi skenario anjeunna malah manar eta ibadah teh bakal nyalametkeun dunya akhiratna Dah. Eta. laras cara jeung katangtuan gumantung agama sewang-sewang Dibantu keyakinan. ngan meureun mayoritas di negara urang mah Islam kakurung dewe Dah. Leres. kewajiban umat Islam teh saling wasiatan kahiji kaduana saling elingan dina salah kasalahan Dah. nya tak komo deui anu aya patula patalina ngeunaan kewajiban urang salaku warga masyarakat Dah. Cobi. yen di negara urang utamana di daerah Madukara Dah. Juragan Arjuna Panengah Pandawa teh leungit aya nu nganyahokeun di mana ayana Dah. Tak jalaratan. malah geus leuwih ti 3 bulan lilana Kegeningan. Camplak. Gini. rahaya teh lir ibarat anak hayam ditinggalkeun ku indungna ciak deui kamarana pamimpin urang teh Singkarat ceak. leres ngan urang ulah kabawa arus kabawa Kekayaan. kaayaan sakama-kama Nya. ngan urang pada tigin dina ati Dah. ulah sungkawa mana urang ngeureuyeun nikreuh naon rupa aktivitas anu baris manfaat keur balarea da urang mah cicing di pakampungan laras Cicing di padesaan. da sabab eta teh urang bakti ka negeri sebaraga ka nagara oge sarua jeung ibadah Nya. ibadah kene Ibadah kene. Marukana tuh. ibadah nu pangleutikna teh nyaeta mindahkeun batu di tengah jalan Teh. Halil. beh dituna teh nyaeta ame teu cilaka batur Nya. beh dina ame manfaat diri sorangan Dah. Eta. leres tah boh dipakeun siskamling Dah. Jumat bersih gotong royong jeung sajabatna Yayakeun. anu yakin ieu teh pagawean urang salarea Kewajiban urang. geus teu kudu dititah ku batur tapi singa gedur dina diri sorangan yen ieu teh ngarumasakeun urang teh kewajiban urang Leres. sadar bernagara Dah. Eta. sadar bermasyarakat jeung sadar beragama Leres. Eta. laras ai sadar bernagara pan ieu teh negara urang hak urang wajib dimumule ku urang da hasilna ge keur urang-urang kene Tuh. Danya atuh. sadar bermasyarakat apan paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai rek jeung saha deui da lintang tipa pada urang da urang mah makhluk sosial anu yakin moal bisa hirup sesoranganan Butuh kuleungeun batur urang iman. ai sadar beragama sing inget hirup teh bakal pae Eta.
pinanggih aja. Dina mangsa paeh kurang beda jeung sato seperti anjing buduh di jarian paeh samet bilatungan sajabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan. Ya. Panagihan. Balitunganana kumaha tanggung jawab urang pagawean urang di alam dunia ta eta. Eta. Leres. Kumaha pagawean? Nya, kan tenang. Tah. Sok nu katempo, nu kaleret, nu kadenge. Ya. Kabeh karaba jeung sajabana sing jadi nilai ibadah keur silai. Jadi amal. Sing jadi amal. Ladang ibadah. Goreng patutna lamun urang teu bisa mere mangpaat pikeun loba jelema atuh minimal sabagean jelema. Teu bisa urang mere mangpaat ka sabagean jelema minimal ka saurang jalma. Teu bisa urang mere mangpaat ka saurang jalma minimal hiwur. Eta leres. Saur Bapak Prabowo da teh kitu teh. Yo. Heeh. Leres. Gitu. Marukana kitu pisan bulan. Laras. Ya, timbalan. Dah hakikatna aja. Ya, cobi. Di alam dunia teh eueuh munu mubadir. Daya. Kabeh makhluk jajadian anjeunna teu aya anu mubadir. Moal samata-mata diciptakeun lamun aya fungsina, lamun eueuh fungsina, pasti aya fungsi mangpaatna. Ngan urang kudu mikir kumaha carana sangkan mangpaat. Nah, eta. Ulah eleh ku nyiruan. Yo, kumaha? Nyiruan teh kawas lebah. Lebah engang. Odeng model odeng. Odeng, Lain odong. sok nyieun, nyiruan sok nyieun madu. Tapi nyiruan teh sok nyeuseub kana cai kolomeran nu dipandang hina dina ku urang. Pandang jorok kurang mah. Tapi mumuh ceuk nyiruan eta cai kolomeran teh aya pikeun jadi pi madueun. Geningan aya mangpaat. Oh, eta teh kitunya kitu jang. Marukana Laras. Nya. Dalamun di korehan mah ieu ilmu ti pangeran teh tibatan urang panggih jeung ilmu pangeran sakieu lobana kadon tutup umur. moal anggeus nulis. Sabab lamun teh cai laut dipake mangsina, kayu dipake kalamna, moal make jeung mahi pikeun nyatetkeun ilmuna pangeran. Laras. Ngaji sakedeung mah. Eta Laras. ngeujeuna Sabab si lain dipenta kadewasaan. Nya. nya. Tah dina lebah dieu dewek mere contoh saperti nyiruan keterangan dina surat Al-Fatihah. Dah kumaha kula. Ayat kahiji. Tuh. Naon? Alhamdulillahirabbil alamin. Teh eta Hartosna sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. teh cobi Nu ngurus sadaya alam teh Allah. dah nya. Salah ya. Salah atuh. Dengekeun. Regepkeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh saha? Allah. Siapa? Nya. Lain spok deui. Dengekeun konteks kalimatna. Dah eta Lepat matak aing nyebut nya. Oh, kumaha tuh? Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh Allah sia. Spok deui. Cek dewek salah bieu teh. Geus numuk salah eta teh. Nya. Dengarti contohkeun we ku dewek. Dibarangkeun nya. Ieu kopea nu dawala nu nutupan sirah. Nunutupan sirah teh dawala atawa kopea? Nya kopea. Teh eta sakitunya. Ngerti? Nya eta mengerti. Sakitu jet. Balikan deui eta kopea, ieu kopea nu dawala. Nunutupan sirah teh naon? Kopea tah. Tuh, sakitu dumuk eta.
sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam, nu ngurus sadaya alam teh Allah. Kopiah Kalau bagi jauh gerak. tapi kasih tahu bisa Itu teh. lepatnya contohan liar Tuh. iya baju duduk ke kera baju iya baju nudawala nu nutupan awak tenaon baju tak ngerti ngartos eta mah daya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nu ngurus sadaya alam teh naon ya baju Lain atuh. goblok kabina-bina teh Balat teh kacida teh. ulah diamakan kitu bisi dengar kalongeun Bisi cari beurang. tah kitu tanya lamun teu nyaho beret nyaho tong dijanji gebug sagala Jadi neke wae teh. setiap orang teh beda-beda kapasitas berpikirnya pe Cara berpikirna beda-beda. jangan dulu langsung marah-marah dirinya Ya, bener. balil ente balul ente sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya puji teh ya sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam teh Allah pok dipok deui puji teh Eta puji jauh-jauh. kurang mana Ya, nya. lain kawujud manusia tapi puji tuduhna teh karena sifat oh sifat apaan tadi oge utek tongo walang tagarong peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna eueuh hinaeun kabeh oge puji nu kutu Sakitu ebre eta. katai Pujieun hukum. lamun pikeun jelema anu bisa muji kana tai kotok bakal jadi sumber kahirupan Kan jadi manfaat. manya tai kotok kudu dipuji Nya. misalkeun dawala lihat tai kotok di jalan halo tai kotok meni ganteng gitu kawas budak we aya katerangan kitu tadi teureui buleud siapa Pola pikir gas. atawa panggil jeung ti kotok teh jol hai ti kotok ikan hiu makan TikTok I love you ti kotok teu asup keur kaing mah heureuy kitu menjang Teu kena hatena ge. dewek rek nanya ka si laiknya tai kotok naon anu geuleuh tai kotok naon anu geuleuh heuh tai kotok medok lain tai kotok jelema Lain itu. ai kotok teh sama dengan hayam Iya. tai kotok sama dengan tai hayam piraku aya tai kotok jelema Kumaha pikiran. pertanyaan teh tai kotok naon anu geuleuh tai kotok hansip tai kotok naon bejaan tong nyarekan wae we melotot wae babeh teh Tong nyerang-nyerang wae atuh. tai kotok anu geuleuh naon tai kotok nu saeutik saeutik nah ai loba kumaha lamun loba mah dipuji tai kotok teh sok kumaha mujina jadi pupuk jadi gemuk jadi kasuburan pikeun jelema lamun teh nepi ka bisa muji eta kana tai kotok kai kokotor dipake gemuk dipake pupuk bakal beunghar Ya, bakal suki manfaat. Kakara kapikir. kuring oge boga babaturan kitu sarua Kumaha babaturan. manehna teh usahana teh tina tai Nya. tai kotok digunukan nepi ka manehna tina hasil tai kotok teh nepi ka bisa naik haji nepi ka ayeuna kasohor haji waduk tuh nya Adi dipuji. ngan anu teu karek ku abi mah make jeung aya jelema ngaran haji negro ya Nama kitu ngaji ting di negro. Papua kitu Ya, model babaturan. tong ka aing mencerongna lain ka papa bapak mah hideung manis nya Ieu ka babaturan. tah nu matak sok dina lebat dia saling puji
puji tepan puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis. Artinya puji nu ti heula kanu panderi, puji anu ti heula kanu ti heula, puji anu panderi kanu ti heula, puji panderi kanu panderi. Oh, sapertina si laing tingali bapa keur bujang indung keur lanjang kurunyungna gubrag sia ka alam dunya nah indung bapa teh papuji-puji pahina-hina nya papuji-puji da pahina-hina mah moal jadi sia cetak tuh oh mau jadi budak nyaman nu matak dina lebah dieu diheureutkeun puji teh ka saluhureun puji ka sasama puji ka sahanapeun puji ka saluhureun pikeun batur tanyakeun jeung pentaeun puji ka sasama pikeun batur pakumaha puji ka sahanapeun pikeun titaheun jeung bereeun lamun dilakonan di setiap unsur di aparat handap nepi ka aparat luhur yakin bakal ngawujud silih wangi silih wawangian silih segitan da eta teh silih asah asih asuh teu eusi nama mun palasipah urang Sunda ya leres laras nya tuh tigeningan tersangka batok bulu eusi madu deket-deket anak tadi deket-deket anak talus geuning tersangka bapak teh gelar doktor oh doktor naon geuning kamari disuntik ka doktor lain gelar doktor eta mah ka doktor aing teh lain gelar doktor lain kan kadua teh nya anu aya patalina dewek teh kaganggu hate ngadenge beja indung si lain kecewas-kecewis tetangga pada ngomongkeun aing ngomongkeun teh lain ka dewek lain ka indung si lain jeung lain ka si lain tapi ngomongna teh ngomong gorengna teh ka anak urang anu kahiji nya teh si Sepot anu panggedena oh kakak tertua heuh anu panggedena ana dipikir ku dewek saminggu teh lol teh si eta rumui teu tembong-tembong temol-mol cing jeung si lain naha aya carita anu datalan naha ka mana atawa di mana ayana teh jelema budak teh cobi bulat tak kitu dawala di sini ari anu ngomong teh nyata kecewas-kecewis ngomongkeun sasajinga malahan ibu teh lamun teh ngalangkung nyaeta sok pada ngadelekan ka ibu anu cenah mah cenah kecewas-kecewis teh ngomongkeun sasajinga mebet meulit ka ibu rawala tah kitu puguh pak abdi teh saminggu lilana teh hampir saminggu teu panggih kakak tertua teh naon udah pisah ranjang sama kakak tertua teh tidak satu hati jeung Karang Taruna ge geus teu guyub deui ayeuna teh geus teu kompak geus tengah hiji pak eueuh nu ngabaturan geus eueuh nu ngabaturan nah kunaon pak jadi rada galak urang bapak lanceuk urang teh pak adat-adatan si Cepot teh tantrum ya naon tantrum teh jang eta lamun urang nyabak kabel geuning ngajepepeng kasetrum betul waduh cing jang ai teh lieur tantrum teh naon nya amak-amakan rodat tuh nya mun budak teh mah keur usumna keur memeujeunna toddler nya naon eta singkatan naon singkatan taun gagoler galakna pak duka kunaon kabeh teh ai unggal ditanya kabeh teh aku naon teh boga kasusah naon da eta we pak bayangkeun ku bapak naon apa Nyi Iroh tetangga lemur nini 60 tahun ngaranna geuning heuh apan manehna mah popoeana dihareup heuh eta dina mangsa popoeana dihareup teh keur disang-sang-keuna teh bayangkeun ku bapak papakean anu disampaikeun anak nepi ka digarondingan ku manehna kusaha si Sepot uluh nu kacida pisan mah Nyi Embep
Wangi map tah. waktu dina kaayaan anak eta popoyan manehna teh boga cangcut. Heeh. Cangcut teh cangcut pokojona darah sama teh warna pink. Heeh. Rek dipake pisan meureun rek dinyat dicokot dina jahitan dina Sampaian. kumanehna diberi hot cream. Bayangkeun ku bapak, gara-gara apa gan dipake teh uluh. Tidak panas. Kitu jang, kitu Pak. Berkat teh abrung-abrung kan. Galak Pak enak teh. Lenger. Abi oke jadi tunggu. Sieun ya teh. Amuing. Babaturan di Cirian. Cing jang. Naon? Susul ku si laing di mana ayana. Menta supaya nying hareup ka dewek mau galak. Galak. Bisi ieu mah. Bisi aya anu aya patul patalina jeung dewek, bisi katugeuna ka dewek, gerak ngomong, meungpeung dewek keur nyase. Gitu jang. Ai kagorengan mah ulah diantep bisi lila, bisi akaran. Ari kitu masuk ti ayeuna keneh geura beja-beja teangan di mana ayana. Tah, buru-buru sia. Tuntaskeun. Ayeuna wae Pak. Jik teangan kaki dujung ka kalerpek kawetan perak. Teuing di aki kojek itu ayana. Sugan teangan atuh kadinya. Nya di kaki kojek loyor. Ya. Atawa ti bos. Muda Hendro. Nya atawa di Kapten Nur Ali. Ya sugan tadi di. Teangan kusilaing. Dan ngancik. Atuh Pak. Kurang taroskeun ka Bapak Lurah Ujang Bukhari. Sugan kadinya aya keterangan. Kumaha pamilami abdi pokona teangan we. Sing nepi ka pangi. Saya atuh Pak. Ai. Boa-boa mah. Tobat Gusti boa-boa si cepot aya ka ambek ka emak. Piraku mah sugan nyinggung. Ari nyinggung mah henteu nanging kaula teh bisi tutah-titah kaula teh nyaeta sok minang teuing. Kalakungan teh. Bisi kalanjoan bisi kaula teh leuwihan dina basa tutah-titahna. Udah gening kaula teh upami nyang teh mah dituang dibahekeun wae. Kitu timbalan. Meureun boga rasa ka kaula mah indung tere. Indung sampeurang. Kurang ajar teh budak teh. Sakecida teuing. Perlu diwarah dewe. Bari jeung mawa tali tambang. Keur naon atuh? Kawas-kawas anu bade bunuh diri. Atuh sadayana tatangga teh nyerana kasur di handapeunana. Kalayan serengsena kasur dicaranakan di hanapeun tatangkalan. Bisi-bisi sasajingga luncat tina tangkal kalapa. Ai pekes kumpul teh kalakah tali tambangna dialungkeun. Kitu kaayana. Betah kene. Sasajingga mengejebengan. Atuh tatangga-tatangga teh tambah ambek. Kesirikna cumiduh kaluhur nanging turun ka handap deui kana beungeutna serangan. Maklum satina kaambek jadi tengemut kana batinya. Aiku nafsu. Dawala anu keur ningali nyingraikeun ieu kajadian. Dawala ngagugusur sasajinga sangkan matep ka ingkang Rama nying hareup ka ingkang Ibu. Atuh kajadianana ieu sasajinga daek ka olo. Kalayan rawah riwi saja jalan nangis kayanana. Hayu a. Sampeurkeun kolot teh atuh. Tong mewel. Kalah jebleh. Era dawala. Nama kejeng era. Jeung era atuh. Pak. Jak. Tadi jak. Gening teulilah kalarasan Pak ningal aya jelema ruang riung Padang Aryo. merumpul Ya.
loba ditangkal kalapa belati kidul naon si cepot gantung maneh uluh Ya. bener nya tadi nama da maot kali tambang di luhur teh Seluluas. harnas batur marawakas luhur Ya. rek murungan bisi murag bisi sirah ti heula anu ngagejretna Ya. aya geus siap-siap kasih kebarana itu ieu ngagajelang tali tambang dialungkeun manehna seuri rek da ambak kumaha ku Pak Pada jidoha. naon maksudnya kitu teh nyata teuing Deing naon maksudnya? Sudah. tapi daek ka dieu kana saeun era dawala Aduh. Dari jeung ceuri. isieun cenah Pak rumah sata boga dosa Boga dosa kitu. moal ambak kieu dewe moal ambak dawala bejakeun bisi ka emak nuduhna bisi emak ambak moal kitu bejakeun Mal benu. ka dieu bapak jeung mama moal ambak Watir boleh tuh. ini cerekan moal ka dieu jak dawala Yo. anu kiwari parantos ngolos sasajingga lumah kaya pertempatan bari jeung melong kosong Yo. datan nera udang Kubah untar beureun ceuri. teh tihangtu maritis teh ngomongna panalaki sejati ai lalaki mah dipandang dipahing pisan pikeun ngecelakeun Cipanon sakumaha menang 1000 peristiwa kecuali nonton drama Korea Jeung India. sok ngomong langsung Balakakeun. da bapak teh moal bisa tuduh naon kunaon alasanna kitu teh Naon ka? aya kitu mah buruk-burak jeung bapak da kudu ngeta apal aku naon Hayang naon teh apa? Masya ai loba dosa da wala ngaganggu hati bapak jeung emak anu mah tak sok ayana islah jeung kolot ame jamuga hirupna bapak kitu kadi oge pan hayang geunah merenah panginten sok minta doana minta kanyaak jadi bapak jeung emak Ngerasa selamat. jak cepot abdi Pak nying hareup silih ke dewe Malik kadinya. prong dewe alim era pelong alim bapak ampura abdi jangan teh kunaon jauh jepeng wetua teh kunaon sasajingga maneh punten abdi Pak kunaon sasajingga pok balaka ka maju bisi aya kahayang sok balaka ka ma bisi hayang naon bisi hayang motor adi mah teu bisa ngerem atawa hayang usaha ka kota sok urang minta modal ka aki maneh ka sekaruma me pan mate anak raja tong diwowoy Tong diogo teuing. tong diogot teuing budak Ya. sok balaka cu sok balaka teh aya Bawa kahayang. sok bisi hayang umroh teh ayeuna kene nya Bisi hayang. sok jak punten sakali deui pas mimitina sok dihapura ku dewek naon atuh sia tapi bapak ulah benu ka abdi moal Oh, lai kolot. siapa nyangka harti tujuan silaing alasan silaing mah make jeung ambak kunaon dewek teh punten sakali deui heuh dihapura ku dewek Dihampura. maafin aku Aduh. dimaafin cu Ya. adinda maafin kakak siap kakak tua Ya, kakak lompu udah yang dimanuk situ lain pinto. Pak rada teu eling abdi teh Pak teu berak teh kunaon abdi teh aya kahoyong Pak hayang naon Ya kahal hoye naon. ngan abdi teh saheureun letah pikeun cumaritana ngomong langsung Balakakeun angguran mah. sabab moal aya apa kana hatena kangkung lintang ti kangkungna moal aya apa kana tapak meri dina leuwih lintang ti merina ngomong mengpeung kolot aya kene lamun karena kaduga ku dewek dicumponan lamun teu hampura da kieu kaayana dewek teh tah kitu Ulah dipendem. damun bapak jeung emak geus eueuh mah ukur padung dicengcerikan ku urang teh Ya atuh.
nya Ulah dipotret we. sok mumpung aya kene kema jaga ukur di potretna Ya. nya Tuh. abi teh yang kawin Pak. Alah. Hayang naon Yang naon sok pop atuh. hayang kawin hah kawin Si jelas ngomong teh. naon asa teh cing jelas Kos nu kalau kabet gitu bentes teh naon kos nu panas tiris. hayang kawin abdi teh hayang kawin jemper atau naik deling era Era ya. si lain teh hayang kawin nuhun bapak aya anak mak tobat Gusti sasajinga aduh teuing teh sangka maneh aya karep pikeun pamajikanan cuy Yang ngalakira. tersangka tedinyana jang maneh make jeung hayang kawin Gusti kawin nya paingan ngajedog wae di BRI naon di BRI sia pamburuncing indah tersangka sia teh benar Dara Gusti nu agung tersangka lanceuk aing normal Normal gini we tuh. paingan geuning sok jajan kopi lendo teh hei siapa udah gede patut atuh lu menang beja oke Beja di babaturan. jadi si lain teh hayang kawin beres Pak mantak si lain kieu teh laku lampat teh kulantaran si lain hayang kawin tenan Bapak bener beres atuna ha sia teh Aing bebeja atuh. pila kadar hayang kawin lu mah atoh kolot mah Bunga kolot mah dengan anak. ngandung harti kolot teh cacap tugas tanggung jawab dewek saku kolot lamun si lain hayang laki rabi Hayang rumah tangga tuh. sok Geus maji. istri timeni wanojat di mana Ya. kurang BRI gandeng goblok sih abi kepet poe budak kurang mana jang kuma orang panglamarkeun Mau buruk diantar. geus apa can kana tepuk sakinah Eta bener. kade kudu apa Kudu diajar heula. nya apa ge tepuk tangan aing teh apa tepuk sakinah mah nya Buat tepuk pramuka. urang mana umawi Pak disebutkeun urang mana tapi teu bingung teu manghitung-tung sasamana nu taya sudana naon sababna hirup teh lir ibarat jog-jog neureuy buah loak ngajual bulan kuasi wung piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir margi jigana pamohalan bade laksana tapi dai hate dipapalerkeun ge hese emut wae ka manehna Kabayang wae. pangna kitu kunaon umawi Pak kawitna teh tina ngimpi abdi teh Pak Dina ngimpi. ngimpi kumaha dina mangsa minggu kamari heeh Tuh. poe kemis malam minggu Malam Jumaah. di mana oge poe kemis mah malam Jumaah Jumaah. keur gandrung berenjak Ada keur teh eling pada kitu. lain nanti balik kita apa karena waktu cuma nya tong bujeng hingga kitu batul mah salat Jumaah poe Jumaah sia mah poe minggu Oh, beda ti batu. da poe Jumaah napi nu wae aya minggu mah kosong Blokingna lega. jeung lain ka masjid di ka gereja sia mah nya Kalau asup ka wihara. gaul jeung si Ian meureun tadi jadi poe kemis malam Jumaah Tuh. terus abdi teh ngimpi Pak ngimpi nate abdi teh keur aya di patamanan endahna luar biasa kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantas ada kembang mawar kembang anggrek tulip bakso tahu ada bakso tahu teh sieun aya dagang kongko Baso Malang. dakat tinggal ku abdi teh gigireun taman teh nyata alun-alun nagara Enak bisa. disebatna alun-alun nagara teh margi sagedengeun ti alun-alun nagara teh aya hiji karaton andegleng sae teh Pak Enak kabina-bina. enak luar biasa nalika abdi keur ameng-amengan dina patamanan
sadayana anu aya keur aya dina patamanan teh cari cing kumargi aya soda nu luar biasa keluar dina Duh, karaton negara duh. nyebutkeun teh cina putri tiba Putri Rawu. beri uyuh-uyuhan bersorak ria Disambut. Heeh. Disambut meriah. disambut ku para badega para prajurit Duh. Dayang-dayang. itu Pak dianya ke putri itu pakai kereta Wah, kereta apa tuh? kereta odong blok kita mah zaman ayeuna zaman baheula ieu mah Baheula. kereta kencana kereta emas dipapag-papag ku gelis-gelisna eta awewe sadayana jajakan teh pada ningali ka kurung abdi ninggalna Puseur paniten. gugupai ke kiri ke kanan Ya. saha teh awewe teh pas ninggal ka abdi asalami melong ka abdi teh Netep seukeut. netep seukeut kasih lain ka abdi Pak terus museur ka abdi teh era rasa sapira ku ka abdi ai melong kosong dieureunkeun para prajurit anu ngaping manehna teh heup cenah sadayana stop nyingrai kabeh iwati abdi unggul nyingrai teh heuh Cicing we akang mani. manehna ngadeukeutan ka abdi teh tungkul daerah gelisna ku luar biasa Kasima akang. kasima abdi teh terus abdi tungkul teh manehna ngadeukeutan da ka ameuh ka abdi teh seungit Parfum. parfumna teh Pak Leuwih 3 parfum. heeh ai pas hareupeun abdi kana gado abdi dikitukeun pada Gadel di cawean. manehna teh ngagelenyu seuri ka abdi akang saha asina kita bisa teh jasa jinga aing saha wirgining sih Duh. meni kasep akang nya ka abdi teh nyebutkeun kasep Bapak Pajarkeun. da wala ai bener kasep bener mah kasep pakuda kasep ganteng nuhun ganteng gangguan telinga Pak naon namun bedog Pak dikadek ku aing tong heureuy Banyol. Oke atuh. libatkeun ganteng ka abdi nepi ka abdi jeung manehna gelar patarematangan pauntun-untun nyata di alun-alun nagara di Patamanan kedalisan abdi jeung manehna abdi moal boga pamajikan mun teu ka salira kitu oge salira moal boga salaki mun teu ka abdi Oh, tuh gede. Patali. gelar patarema janji Terus pasini jeung manehna ai hudang abdi teh langling-ling inget wae nepi ka ayeuna tuna dahar tuna sare Nah gitu, Mbak Cece. inget wae ka manehna Pak nu matak abdi ngajieun sedekah ka itu ka dieu teh mapalerkeun sangan teh inget ai beuki dieu beuki masjid hate teh Bapak inget wae geus tah eta teh silaing teh riwat ja ai riwat teh kembangna sare biheung teuing silaing teh lalajo heula film tuluy ka bawah sare jadi we kabayang-bayang demi Allah Pak iraha abi nonton TV pan teu gablek TV urang teh TV teh pan digadekeun ku Bapak harita habis dina HP ti mana Pak teu gaduh abdi Boga gitu. nah kamana HP sia dijual pada abdi teh eleh slot da sia mah main slot wae tadina tuh Beki kena main slot. nah nu matak di dalam dia Pak igeuring wae ka manehna jang dewek nyaho silai kabung bulengan ngan dina lebah dia kabung bulenganna atuh sing logika sing kaharti kupikir kahonta ku akal lamun silaing hayang kawin yuk urang teangan awewe anu Sajajar. sajajar jeung silaing Tuh, bisa imam. rek parawan sok rek randa sok ngan syarat ulah boga salaki Ulah nuridu. Tere. Nya pada hoyongna ka dinya. Heuh ka mana? Kanu mana atuh? Bari jeung si lain teh hayang kawin ka raja teh.
dan nempo dina carita Silai impian mah eta teh anak raja sagarana begini situ Dina ngaranna ayeuna mikir Silai ai Silai jelema sangsara balangsa pangkat RT acan hayang kawin ka anak raja bari jeung goreng patut logika teu jadi moal bakal jadi moal. terus jadi moal nya kodarullah mah jadi moal nyarekan ieu mah lainnya kan jadi moal kira-kira Kari mikir eta. jadi lain kasih lain kasih jadi moal Si ya upami bogoh pada bogoh mah mun bogoh pada bogoh lamun ukur sawangan jeung hayalan nengar cadas hayang gelok montongnya musa beungeut sia teh si Eling atuh. Eli bisi asam lambung bisi tremor deui Bisi kumat deui. hah Ayo ke ceurik. hayang we ceurik ka jeung status we cing lebat dinya teuing mah Wah, mua pati-pati ieu impian datang ka abi bari jeung masket ieu hate mung diwet-uget deui. Abi teh dipangpalerkeun nonton itu nonton ieu pikeun mangpalerkeun ka manehna. Ulin jeung babaturan. Nalika keur simpe hate abi inget wae ka manehna Pak. Kaos nu gelo abdi Pak. Bayangkeun ku bapak di dieu ka ciki ulah lempangan nepi abdi. Inget-inget aruntah bayangkeun ku bapak. Gusti keredan geuning bak lanceuk aing teh. Jajan ka Ha ulah. Keun bae atuh Kakang Semar, ulah dicarekan hawa tos cicing mah cenah. Sing jadi contoh neangan nu jajar jeung urang. Loba keneh urang Cijengkol. Urang menta ka Bapak Kades. kadinya. Hah? Da meureun aya datana parawan mana, lurana mana. Tinggal. Nah, da babari asa itu daek maneh purun. Batu turun kesik naik itu purun ieu daek. Eta asal pada suka. Tapi dah hate Pak dipapalkeun ge hese ulah. Ah, bade maksa. Ulah ngaguguh hate. Maksa naon? Bade mios kalian nyungkeun widi di Bapak. Bade mios di pertempatan bade nuturkeun nu suku bade najan bajeng telaksana oge abi mah. Hoyong neangan lamun nya mah ayana di mana lamun teu na kajen pae abi teh ai. Nepi ka luluan. Montong teh. Ulah Cing benang di bejaan. benang di elingan ku kolot. Hapunten we Pak bade namalang ka Bapak. Hapunten saya bade raka. Ai. Woi, Tidak ku kudu kitu kolot. dengekeun dewe. Aing teh nyaah ka si lain. Nyarek kitu. Da lamun si lain anak dewek, ku dewek mah diantep paduli teuing. Ngan kodar si lain teh getih dewek, tulang dewek, si lain teh tulang dewek. Montong sia. Ngaguguh nafsu teh kitu teh. Dengekeun kolot. Bade maksa entong. Wala dicarekan ku wawan eta kena kanyut teh. Kumaha mun udang. Nyeri hati teh wala. Sok ngarep itu tanggung jawab. Kau lalaki cek oge. Laki mah pantra kudu ngalokeun ti soca. Nyewa teh. Nyewa ceurik jeung lalaki mah. Pak, apun papa nyarekan ka abdi beudek ini tuh naon sih teh? Naon? Bade mios Pak. Rek keukeuh bade mios Pak. Jung, Truk teu geuning. ja. Aya widi ti Bapak Jung. Jung ini Mangga ulang-ulang. diridoan ku Bapak moal. Aduna ngajungkeun. Janji sia ini keluar ti ieu imah nektek leher melah jantung ngagurat jagat sama dia leungitkeun pencekaki antara bapak jeung anak. Aduh, Gusti dicoretina kartu kulawarga. Paur akang. Naon Kakang Semar teh kaleuwean teuing cicing. Cicing ini antep gitu. Sok. Rek luas ya. Ya.
Ya pamik itu mah mangga. Upami abi bade coretina kakak adalah omat dulu. Nya aing dicoretina kakak euy. Bisa dibagi waris aing omat agehan. Ingat kene kanu dinya sia. Jar sia. Erek mau. Temelang teunineng dewe. Jung. Jo. Hayo. Hey. Lamun si lain nepi ka kakak kene ini aing. Teu usia. Oman watir tuh. Tong kitu sasajinga Kakang Semar ulah kaleuwihan cicing ini cicing. Ini manyeup mah. Ya, tapi kitu carana mamangha. Aing rek indit nuturkeun indung suku. Jo. Mihape emak jeung bapa geus kolot sing hampang mirit. Pamita bapa aya dipanggalakeun suluh atawa kumaha. Dewek rek ini jeung omat mihape si Dadang. Si Dadang teh eta buuk aing si Dadang karena pangmaraban. Atrek nyaan imitna teh. Dawala. Luas oman. Mangga atuh Pak bade bermios ini. Ngongkong gue oman tuh. Bari cering modal. Gusti ngagemol sagala. Segala dibawa. Uman teh sia teh. Ieu teh naon kolot jadi pas saya jadi hokal jeung anak. Tuh manja. Kabina-bina teuing nepi ka teu nalipak maneh make jeung yang kawin bari jeung awewe dina impian. Tong kitu taun teh. Naon sih kaos anu mamelakeun? Nya da ka dulurna. Santeun. Or Sidi kalanceuk atuh. naon masih si lain teh? Ya. Si Cepot teh anak saha? Emot kan. Anak dewek teng marut teng bebenyit anak cengceleng anak merak kukuncungan uyah mata es kaluhur anak-anak itu teh panturunan ti bapak Turunan ti kolotna kene. nah bapak teh emut kana lampar kapungkur naon dina mangsa bapak hayang kawin ka emak Ya, si. ai mah teh saha teh urang mana mah teh urang sakarumame anak saha anak Raja Prabu Jinawea tuh ayeuna binaras ka bapak ai bapak kasep henteu Ganteng teu. punten ya cakep pagalu Ya. rumah sa dewek teh goreng patut ka hiji goreng patut Tuh. bapak beunghar teu henteu tah beunghar teu Ya. kasep kagak ayeuna hayang kawin ka anak raja nya ka urang sakarumame bari jeung awewe geulis keur disayemarakeun Pada mengar-mar. mikir atuh nepi ka kuring ku akang Cepot teh dirojong Ya. dianteur bapak teh ka itu nepi ke ngalamar emak da burung geuning jadi Teu burung kabiru da burung geuning laksana bari jeung harita bapak jeung emak teh panggilna impian Sarua. sarua pisan kalapan jeung lanceuk abdi Flash pisan pan gitu. ayeuna si Cepot anak kawin ka anak raja panggilna impian dihina dicaci kakak dipicen ku bapak bak di usir segala Dituduh. angkah kolot teh nyaah kanu jadi anak kanu gedenya aku gedena